lima waktu mah mah modal. Ari ngaran kauntungan mah salat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholawatan, zikir eta kauntungan. Nanti dengan modal, gua bolak-balik direk aman kumaha itu ciri kita. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'indallah. Lima waktu mah modal. Ari ngaran kauntungan mah salat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholawatan, zikir eta kauntungan. Nanti dengan modal, gua bolak-balik direk aman kumaha itu ciri kita. Laksanakeun salat sunatna, tahiyatul masjidna, qobliyahna, ba'diyahna, wiridan, salat fardu, eta supaya nambah kauntungan. Balik deui modal deui. Berarti alam teh cager batahun-tahun ku sakitu kitu. Balik. Atau modal. Nah, bukan itu alaksanakeun salat. Kamari gede bejakeun ya, urang mah geus apal mun ka BG, hayang jembar rezeki, hayang jembar milih, hayang harus nasikin kajabana. Laksanakeun we. Sakumaha papandangan jeung Rasul, tegas nyaraos salat duha apa niatna? Salat tahajudnya duhana malan apa? Kunaon ku abang teu dilaksanakeun atuh ayeuna rupan sahakeun eta menjadi masalah teh. Disebutkeun teh sabar dina kataatan teh istiqomah dina ibadah. Jadi otomatis ngelakuin sasaha. Arek-arek itu ka dieu guru abang cek paribasana kawali sugan bisa napak sancang, bisa ngaleungit harita keneh. Tapi teu yakin kana papatah jeung awal jeung wirid jeung zikir anu dibere ti wali teu yakin ya ka Allah jeung kana wirid-wirid jeung sajana moal nepi kana hasil mati moal nepi kok bae teu dilaksanakeun mah oh nya itu saeutik jelema ki wali ujung-ujungna naon cipore bahasana aya keprihatinan dalam pemikiran dalam pemahaman gara-gara loba teuing kikituanna moal akhirna teu maju kitu kitu kan maju kena sakali mah dua kali mah tapi boga keyakinan terus di dalam wirid zikir laksanakeun selama urang pasrah tawakal ka Allah bersandar ka Allah bakal katangi teh bakal salamat di ujungna tapi sabalikna lamun urang pasrah semarah ka Allah Subhanahu wa taala fa inna lahu ma'isatan dhanka eta jelema teh baga dibere kahirupan anu ripuh dina urusan dunia sumawa hate tenang jeung sajabana pikiran man a'radu an zikri penjelas dina Al-Qur'an sing saja nu ngabalieur cenah sareng Allah an zikri ka kaula teu eling teu salat melaksanakan kewajiban. Mereka yang penting mah usaha. Geus jelema geus boga duit sagala rupa geus numpuk jelema ngahormat ka dewek. Yang penting mah duit heula kana kumpulkeun kapatuli ibadah jeung sajabana mah. Aya mikir gitu aya. Ari akang geus bikin kaidah ayo hari nuhun hareup kiduan teh. Moal tungtungna ditungtungan kur kalipuh mah ya pasti. Man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka bakal dilupakeun hatena ka Allah Subhanahu wa taala lamun ngabalieur poho ka Allah Subhanahu wa taala. Sawalikna atuh lamun jalma saeutik pasrah ka Allah Subhanahu wa taala sok sanajan ieu haragap teu aya tapi hatina bebas tawakal ka Allah Subhanahu wa taala moal jadi beban pikiran diri saja. Bakal dibere ku Allah Subhanahu wa taala urusan hate. Panginas kana ibadah. Dina sawarehna anu mentak manginaskeun kana ibadah hiji salah satuna uklul halal. Nah uklul halal teh aya tahisun halal. Ngadahar perkara anu halal. Eta bisa nanginaskeun kana ibadah. Sabalikna lamun urang loba ngadahar perkara anu subhat
komo kacampuran haram bakal sanggup karena ibadah, bakal sanggup karena ngalaksanakan taat Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri ka urang. Tong nyalahkeun batur, tong nyalahkeun sasaha, da urang teh sanggup. Malah aya doana supaya tangina ibadah aya doana. Allahumma paksa. Eta abe geus saam ibadah, mapan kabeh ku saya. Terus terjadi maksudnya diajar, orang mana diajar ngalaksanakan perintah Allah saeutik mau bisa 180 derajat mau bisa saeutik arek istiqomahnya karak ieu karak bisa 2 kali karak bisa 3 kali itu mah saya laksanakeun qalilun farra khairum min kasirin farra saeutik ngagemo leuwih alus tibatan loba ngaborojo. Nah, ngaborojo loba-loba kudu mah teh kawadahan teh kira sakitu we lancar bener. Salawatan lancar, zikir lancar, sakitu ngaji saminggu 2 kali, 3 kali lancar we. Daripada foto sabulan, peng 3 tahun ka mana gitu. Alus kana gitu yang penting saminggu ge cenah ngaminggu. Alus sakitu ge saminggu karak sakali, berarti karak misalna sakali. Kewa tingkatkeun gitu. Tingkatkeun terus-terusan. Komo ari sana ngawakafkeun waktu urang. Panteun kabagi 3 bagian. Aya nilai ibadah, aya waktu nilai ibadah, aya waktu dipake ibadah. Bicara nilai, bicara waktu, malam opat cenah, tina 24 jam orang kudu dibagi kana opat. Pakai ibadah, tawajjuh ila Allah, terus pakai